Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu annaka antallah la ilaha illa antal ahad sammadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammadin salatan taftah li biha babari wa taisir wa tagluqa biha anni babasari wa ta'sir wa takunu li biha waliya wan nasir ya ni'mal maula wa ya ni'mal nasir la haula wala quwata illa billah. Kadulur-dulur urang sadaya anu di mana bae ayana, mudah-mudahan urang sadaya kenging panang tayungan Allah Azza wa Jalla, dimudahkan urusan urang, dicukupkan segala kebutuhan urang. Amin Allahumma amin. Dina dinten ieu sim kuring bade masihan hiji amalan pikeun dulur-dulur sim kuring, mudah-mudahan aya mangpaat sareng paedahna. Di mana dulur-dulur sim kuring nuju angkat-angkatan istilahna ka kebon atau napi ka leuweung, bilih istilahna risi istilahna ku binatang-binatang, maka baca bae nyaeta shalawat Nabi Nuh anu kalimat salamun ala nuhin fil alamin, bacana ku urang 3 kali samemeh urang asup ka jero kebon atau napi ka leuweung. Jadi urang bacana salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala nuhin fil alamin, salamun ala nuhin fil alamin. Mudah-mudahan binatang-binatang sok sanaos binatang anu buas moal ngaganggu ka urang jeung moal ngabahayakeun. Tah ka dulur-dulur sim kuring, boba dulur sim kuring istilahna nuju aya di kebon atau napi di leuweungan, inggis kurisi bilih istilahna aya binatang-binatang istilahna mantak ngabahayakeun ka urang. Maka bacakeunlah ayat anu tadi atau napi shalawat anu tadi, shalawat Nabi Nuh nyata kalimat salamun ala nuhin fil alamin, dibacana 3 kali setelah urang asup ka jero istilahna leuweung atau napi ka kebon. Tah ka dulur-dulur mudah-mudahan ieu istilahna aya paedahna jeung mangpaat pikeun dulur-dulur urang sadaya. Tah mung sakitu ti sim kuring bok bae sim kuring aya dina kasalahan nyuhunkeun dihampura. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.